News Indonesia, seimbang, akurat, terpercaya. Roadshow KDMP di Pacet Kertasari, Bupati Bandung dorong kemandirian ekonomi. Bupati Bandung, Dr. H. Dadang Supriyatna, MSI, ngalaksanakeun roadshow, lawungan damel sareng rapat koordinasi perkawis Koperasi Desa Merah Putih, KDMP di Kacamatan Pacet, sareng Kacamatan Kertasari, anu diayakeun di Aula Kacamatan Pacet dinten Rebo, tanggal 15 Oktober tahun 2025. Ieu kagiatan dihadiran ku Kadis Koperasi sareng UMKM, Dindin Syahidin SIP MSI, Kabakta Penggugum Gumilar SSTP MSI, DPRD Kabupaten Bandung Ketua Fraksi PKB, H. Tarya Witarsa, Miwah DPRD Kabupaten Bandung Tony Permana SH, ti Fraksi Nasdem, jajaran Forkopimcam Pacet sareng Kertasari, 13 Kepala Desa ti Kacamatan Pacet sarta 8 Kepala Desa ti Kacamatan Kertasari, sasarengan para pupuhu Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, BPD, BUMDes, palaku UMKM, wawakil unsur istri, katut semah uleman sanesna ti masing-masing wilayah Kacamatan Pacet. Dina kasempatan eta, Bupati Bandung ngadangukeun langsung rupi-rupi pamendak, kendala, sareng pamekaran ti para pangelola KDMP. Sababaraha koperasi dilaporkan parantos lumangsung kalayan sae, sedengkeun sabagian sanesna masih nyang harupan bangbaluh dina tahap awal palaksanaan. Dina biantarana Bupati Dadang Supriyatna maparin arahan perkawis rupi-rupi potensi kegiatan ekonomi anu tiasa dimekarkeun ku Koperasi Desa Merah Putih. Anjeunna negeskeun yen ieu program teh mangrupi bagian tina upaya pamarentah daerah dina nguatkeun ekonomi desa anu dumasar kana gotong royong sareng kamandirian masyarakat. Koperasi Merah Putih kedah janten motor panggerak ekonomi masyarakat. Seueur pisan peluang anu tiasa dimangpaatkeun, boh tina hasil kawijakan pamarentah daerah, boh tina potensi lokal di masing-masing desa, saur Bupati Dadang. Perkawis masalah modal, Bupati Dadang oge maparin solusi anu konkret. Anjeunna nyarankeun supados pangurus koperasi henteu ngan ukur ngandelkeun perbankan nasional, HIMBARA, nanging tiasa oge ngajalin gawe bareng sareng Bank BJB, atanapi ngamangpaatkeun panyertaan modal ti desa anu parantos diatur dina regulasi daerah. Roadshow KDMP, ieu janten bagian tina komitmen pamarentah Kabupaten Bandung dina ngawangun sistem ekonomi anu kiat, inklusif, sareng gaduh daya saingku cara nguatkeun koperasi di tingkat desa sareng kalurahan. Bupati Bandung ngajelaskeun yen KDMP lahir dumasar kana instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 ngeunaan percepatan ngadekna koperasi desa, kalurahan Merah Putih sa-Indonesia anu jumlahna hampir 80.000 koperasi. Di Kabupaten Bandung, saparantos instruksi Presiden kaluar, waragat kanggo ngadamel akte notarisna, langsung dibiayaan ku APBD. Sareng Kacamatan Kertasari, secara legalitas 100% parantos rengse, kantun Prakna. Aya anu parantos lumangsung, parantos aya graina, sareng memang rata-rata sim kuring ngurilingan, iya anu panungtung di Kacamatan Pacet sareng Kacamatan Kertasari. Alhamdulillah sim kuring tiasa ngarengseukeun silaturahmi langsung sa Kabupaten Bandung, anjeunna ngajelaskeun. Ieu kedah dirojong ku pamarentah, malihan Pak Presiden marentahkeun ngalangkungan Pamenko yen Bank Himbara kedah ngarojong, mensupport, sareng masihan biaya sarta modal ka KDMP atanapi Koperasi Desa, Kalurahan Merah Putih supados tiasa tetep lumangsung. Kumaha peran Kepala Desa supados skema tiasa dilakukeun? Kepala Desa salaku Ketua Dewan Pengawas, kedah ngawaskeun lumangsungna Koperasi Desa Merah Putih. Kanggo ngarojong permodalan, desa ngan sokur janten pananggung jawab. Janten upamina KDMP ngajukeun pinjaman ka Bank Himbara, pami pinjaman eta macet, otomatis artos anu biasa ditransfer ka daerah atanapi ka desa masing-masing, bakal dipotong kanggo mayar cicilan atanapi pinjaman, anu dilakukeun ku KDMP, cek Bupati Bandung. Herman AR, TV News Indonesia.